Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahu fiha bil ghudwi wal asal. Hartina di alam dunia teh aya bangunan disebut Baitullah fi buyutin, yakni masjid. Adzinallahu an turfa', Allah geus ngizinan mempersilahkan agungkeun mulyakeun, wa yuzkara fiha ismuhu, sebut ngaran Allah di eta bangunan yakni di masjid. Wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal, tasbihkeun, bersihkeun asma Allah isuk jeung sore. Nah ieu teh lain sambarangan, nu bisa kos kitu teh saha? Rijalul la tulhihim tijaratun, jelema-jelema anu henteu kaganggu ku perdagangan, wala bai'un, jual beli, an zikrillah, tina zikir ka Gusti Allah. Ketika urang ka Mekah nyaho, begitu urang keur balanja, sanggeus da balanja ngadenge suara azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Urang Arab mah gegeuraan, trek trek trek, halas roh, soli soli soli. Urang Arab, urang keur kagok ge teu bisa soli soli, langsung beret beret. Jelema kabeh bingung, nu geus beres babalanya deres, nu encan kagok deres, nu barang geus kacekel mah duitna encan rada deres. Ieu mah nu duitna geus barang encan, pan eta riweuh. Alas roh, soli soli soli, nutupnya orang Arab mah. Tuh, orang Arab mah hebat. Rijalul la tulhihim tijaratun, teu kaganggu ku perdagangan, wala bai'un ku jual beli, ku barang perdagangan, ku jual beli, an zikrillah, ninggalkeun eling ka Allah. Waktu salat tutup, langsung bae jamaah maka masjid. Ai urang Arabna hees jero. Nah di Jawa ringan ge macul ngadenge suara azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Neuleunya najem, oh jodohornya lah kajenna isuk ge jaya kana ieu lohor mah. Jawa ringan ku blon-blon teh nya, blon sakitu mah sedengnya. Kuduna wa eta rijalul la tulhihim tijaratun, lalaki-lalaki, jelema-jelema la tulhihim, anu henteu nungkulkeun ka manehanana, teu ngaganggu ka manehanana, tijaratun barang-barang dagangan, wala bai'un jual beli, an zikrillah, tina eling ka Allah. Jeung sabaraha bae ngadenge suara azan, sok masjid. Zuhur sok masjid. Cenah keur kagok dagang, tutup dagang. Jang naon ku urang dagang ieu diteruskeun, duit meunang di akhirat bakal disiksa. Naon hartina? Duit 1000, 2000, 1 juta, 2 juta di akhirat bakal dikerebekeun ka neraka. Bandingkeun ku urang, urang boga kauntungan 100, 200 juta, 2 juta, di akhirat dipanggang. Ih mendingan ge tutup masjid, muka mata hate. Tuh wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Kunaon eta? Inget nyana nu mantak nutup warung ketika azan dikumandangkeun masjid. Inget nyana ketika di sawah ngadenge suara azan masjid. Inget nyana di kantor ngadenge suara azan masjid. Inget kana naon? Yauman tatakallabu fihil qulub wal absar. Engke bakal aya hiji poe nu neuleuh langsung pemandangan di akhirat, ieu surga ieu neraka. Ketika neuleuh neraka, tataqallabu fihil qulub wal absar, hate jeung matana nyana ku kaget-kagetna neuleuh neraka. Kaduhung amat aing baheula teu salat, kaduhung amat azan ku aing kadenge teu disampeurkeun, kaduhung amat aya marhabaan ku aing teu disampeurkeun, kaduhung amat aya tasbihan, sholawatan dan lain sebagainya di masjid baheula keur di dunia teu disampeurkeun ku aing. Nah lamun inget kadinya kakarak la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Tinggal ku urang ka diri urang bae introspeksi. Ja buktina guru urang ge maot, buktina nu sugih ge maot, buktina nu gagah ge maot,
buktina nuku kumaha ge japaeh bae meureun aing ge bakal paeh urang boga keyakinan sanggeus sapaeh urang bakal dihisab di jero kubur urang boga keyakinan bakal ditimbang jaga urang boga keyakinan jaga di akhirat teh bakal neuleuh yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar mata urang jeung hate urang neuleuh langsung ka neraka rugi amat aing kaduhung amat aing baheula imah aing deket masjid aing ngadenge suara azan ketika azan dikumandangkeun ngajak salat aing henteu mun inget kadinya keur dagang tinggalkeun sejenak keur tani tinggalkeun sejenak di kantor tinggalkeun sejenak berbagai kegiatan-kegiatan tijaratun, bai'un dan lain-lain sebagainya hanya untuk dunia hungkul tinggalkan urang zikrillah iqamis shalah wa itaiz zakah ialah masjid bangga urang Jawaringan kula milu bangga ieu teh sebenarnya mah kampung nage kampung deui bahkan geus sabaragan ti presiden ti mimiti Bung Karno, Soekarno, Soeharto, Gus Dur, Megawati, SBY ditambah kuno pendek teh leutik sakaranganna Habibie tambah ku ari Jokowi nya nama teh nyahoeun pajar aya lembur di dieu pajar eueuh nu mantak can pernah ka dieu ieu mah dianggapna lain Indonesia kunyana dianggap di luar planet bumi mah orang neuleuh jada ka dieu bupati ge wallahu alam nyahoeun juga teh urang teh bangga tetapi kajeun teu pernah kasaba ku leluhur teh ku leluhur ge tapi urang bangga di kampung boga bangunan anu luar biasa bangunan masjid Cakangjeng Nabi kan nujum okos bintang sakumaha bintang kadeuleu ku urang bumi neuleuh ka luhur woi bintang anu gemerlapan urang bumi manusia neuleuh ka langit dideuleuh bintang-bintang ketika urang langit neuleuh ka dunya nu kadeuleuh lain bangunan desa lain bangunan kantor kecamatan polsek polres lain bangunan-bangunan kebanggaan-kebanggaan manusia, hotel dan lain sebagainya. Nu kadeuleuh ku urang langit yakni malaikat adalah masajid. Masya Allah. Nu kadeuleuh ku urang bumi di luhur bintang. Nu kadeuleuh ku urang langit di handap masjid. Mantap neuleuh lembur luhur jeung teu luhur kandel jeung teu kandel imana deuleulah bangunan masjidna. Ketika orang neuleuh bangunan masjid, masya Allah megah kandel hebat iyalah satu kebanggaan di lembur aya bangunan nu model kos kieu kula ge milu bangga lantaran ieu teh bangunan di akhirat bakal jadi kapal jang nyebrang di satu pinggir ieu datang ke pinggir surga geus ulah hese-hese urang Jawaringan mah engke di akhirat deuleukeun bae ieu merekna naon masjid naon ngaranna naon ngaranna ya Masjid Al-Falahiyah nangke di ditu aya benderaan di luhur ieu teh Masjid Jawaringan Al-Falahiyah tah jang urang Jawaringan ulah neangan bendera-bendera Golkar ke di akhirat PDI ulah PKB ulah urang mah neuleuh bae bendera Al-Falahiyah geus aya bendera Al-Falahiyah sup kadinya prak salah asup orang sakola sanawiyah siga de dumadak aya cirian jerona aya tihangan masjid mah kudu aya tihangan baheula mah dibahas ku para ulama-ulama nu ngaran masjid minimal tihangna kudu aya 4 di akhir zaman engke samemeh dajal jelema bakal arasup heula neangan masjid ku herit-heritna situasi jeung kondisi saat eta ya politik perekonomian budaya geus we ngararadu jelema menenangkan pikiran neangan masjid cirina masjid aya tihangan di jerona ketika asup ka masjid eueuh tihangan lain masjid berarti gor tama kos kitu mah kuari PKS ngabangun masjid eueuh tihangan berbagai golongan deui eueuh tihangan urang mah
wow tihang naga sok gede tihang ya mah tuh wow sakieu ge dikorupsi mun teh dikorupsi mah leuwih gede di tihang da geus kajen dikorupsi ge nu penting mah jadi bela alhamdulillahirabbil alamin masya Allah indah jasa ieu masjid nah urang lamun teu inget ka yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar teu hayang urang ke masjid. Sejarah masjid di zaman Kangjeng Nabi, woi pakai ngaji di samping salat. Sejarah masjid di zaman sahabat, woi pakai musyawarah keagamaan di samping salat. Masjid fungsina di zaman tabi'in atba tabi'in belah dieuna para aulia Allah. Urang leuletikanana zaman Maulana Hasanuddin Banten deuleu masjidna aya luhuran ulah luhur teuing Syekh Maulana Hasanuddin zaman Syekh Asnawi Caringin urang ningali ke masjidna di luhurna aya lotengan urang ningali masjid Ki Husein Carita di luhur aya lotengan urang ningali berbagai masjid-masjid nu bersejarah di luhurna aya lotengan paranti naon eta loteng paranti musyawarah para leluhur para aulia Allah para ulama untuk bergerak melawan penjajah Belanda musyawarahna di loteng masjid kos gitulah mendak masjid da pusat urang leuletikanana zaman wali sanga aya wali anu ngaran wali tersebut nu nomor katilu sakarang ngaranna mah Haji Pendi tuh hebat jasanya na dijuluki sakarang tuh bener nya sok maca nya mah bener jata tukang maca mengarti bae ngan nya asal teu dibere berkat be marah ai nu dibacana anti berkat ai nu macana teu menang teu beri berkatan teu nyambung emang jasar belon benernya namanya Sunan Bonang istimewana Sunan Bonang kumaha zaman wali sanga bedug aya 9 dijuluki satu-satuna ieu naon gara-garana Sunan Rohmat nu ieu kitu Malik nu ieu kitu dan lain-lain sebagainya wali sanga aya kamu iyalah Sunan Bonang kaistimewaanana nu mandak ka urang ge turun baheula di urang di musola baheula di masjid bedug datang ke 9 turun 7 turun 5 kan bener terus datang ke 3 kan datang ke eueuh ku ari bedug bogan teh dia tuh bener bae ya Allah ya Rabbi baheula mah urang inget bae keur leutik ting dung dang dung ding dung ding dang dung ding dung dung ding dang bae urang mah bisa kula mah kula lamun ku ari aya bedug atuh bisa boro-boro bedug anu dikitu-kitu ge bisa kula mah naon ngaranna tuh siapa nyawa bae kendang bedug Sunan Bonang nyana zohor nabeh asar nabeh kadang nyana ngawakilkeun ka santrina tetapi ketika dek ngundang para aulia Allah sadunya make bedug lain lalagaan fungsina di zaman Sunan Bonang tingali geura tareh Sunan Bonang manakib Sunan Bonang ketika dek kumpulan para aulia Allah tahap dunia nu dek di Mesir dek didatangkeun Irak Iran Saudi Arabia Turki pokoknya 5 benua seluruh aulia Allah dek dikumpulkeun di Jawa Sunan Bonang nu nabeh bedugna sakumaha hasih kerasna bedug dug moal dibejakeun kukula cara nabehna ge dibejakeun pan santri mah nyaho urang lamun tongtrong hiji pre ngaji bener teh lamun 3 berarti ngaji kan tuh lamun 5 berarti nyalakeun kan nah lamun 7 berarti kan ngariung teu menang berkat kan oh nya aya santri geus apal kabeh ge ti eta teh lainna ti wali baheula nah Sunan Bonang nabeh bedug ngan bedugna moal dibejakeun cara nabeh jeung sabarahana asal eta dikumandangkeun ditabeh ku Sunan Bonang wali nu di Irak nu di Iran nu di Turki nu Syria nu di Palestina di Yaman dan lain sebagainya daratang kabeh sakumaha kerasna suara bedug sih
tapi kok daratan. Masya Allah. Urang masa kitu talagudag di dia zohor dug maka suara speaker tolol tatangga nu datang. Nu datang. Tuh ai sudan bonang make wirid. Bismillah macana ye, macana bebedug. Bismillahilladzi malah dari suku saya direkampan. La ilaha illallahul jalilul akbar. Bismillahilladzi la yanamu wa la yamut. Geus mal diteruskeun bae. Engke ku sia diapalkeun ge pake ngemat awewe deui. Satu aing we nu rugi pan. Sia mere kukudang henteu ka aing. Ditabuh make bahasana eta tadi. Paranti leumpang ge urang lamun leumpang capek. Hayang rada dideketkeun bumi atawa urangna dibere tanaga atawa dibere cepet. Eta babacaanna. La ilaha illallahul jalilul akbar. Bismillahilladzi la yanamu wa la kadituna aya deui. Moal dibere. Atuh sia mangke dicoba-coba deui. Coba Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Ka mana cak Gusti? Bali. Nu ka Bali make babacaan eta. Ragag sia. Ieu bedug. Pohara ayana di mana? Di masjid. Tilok aya jelema nyimpen bedug lain di masjid. Di masjid bedug mah nu mantak dipermasalahkeun di zaman Waliullah Madura. Saha nu di Madura? Nu di Madura sa? Syekh Khalil, maka Syekh beusi Khalil doang di dieu aya ngaran Khalil. Tah mah pan tukang kieu bae nyampe. Tah mah Khalil lain deui. Ieu mah Syekh Khalil Bangkalan. Ulama kabeh mempermasalahkan soal bedug. Cek sawareh bidah, cek sawareh henteu, cek sawareh bidah, cek sawareh henteu. Eueuh deui nu mutuskeun iwal hiji Syekh Khalil Madura Bangkalan. Urang ka ditu berangkat seluruh ulama Jawa Tengah, Jawa Timur lantaran isme Muhammadiyah geus aya ngajelaskeun tentang bedug bidah jeung teu bidahna. Berangkatlah ka Imah Syekh Khalil Bangkalan. Berikut ulama-ulama nu sejen. Kabeneran Syekh Khalilna eueuh. Syekh Khalilna keur eueuh. Begitu datang ka Imah Syekh Khalil teu aya. Assalamualaikum, teu aya. Assalamualaikum 3 kali teh. Ayalah santrina mama nuju teu aya. Kabeh kaget. Ieu urang ti Jawa Tengah, Jawa Timur jeung ti berbagai daerah dek nanyakeun soal hukum bedug, bid'ah apa teu bid'ah. Kabeneran Syekh Khalilna teu aya. Yuk urang ka masjid bae yuk. Ka masjid, ka masjid Syekh Khalil. Kunaon eta bedug eueuh anu nabeuh tapi sasada sorangan. Duduk biasa beres. Kabeh kiai kaget. Oh, ieu jawaban berarti meunang meureun teu bid'ah. Nabeuh sorangan. Mentak di dieu beus aya bedug nabeuh sorangan sing hade. Kajen ku kumaha ge kuntilanak teh mah. Nah, geus beres baralik bae. Begitu baralik meunang sababaraha poe daratang deui kan ka Syekh Khalil. Aya Syekh Khalilna. Mama saminggu nu ka tukang kami daratang ka dieu maksud teh endek nanyakeun hukum nabeuh bedug jeung hukum bedugna bae. Eta teh sawareh ulama bidah, sawareh ulama henteu. Abdi hayang keterangan ti mama. Ku bodoh cek mama Khalil. Nah, jadi kiai ku bodoh-bodoh teuing cek mama Khalil. Ke kami asana teu ngeunaheun disebut bodoh. Ai eta waktu ka masjid bedug sasadatan teu. Heuh sasada eta jawaban. Coba eta sanu nakolna coba ayo. Sanu nakolna coba. Ieu bedug mendak di masjid mah tetep teu deunan bedug bae. Di dieu lamun can aya bedug gegeraan meuli bedug. Besi eueuh bedug sementara besi aya di dieu anu boga tanji. Nah, nginjem heula sagedeung bedug tanji. Nah, ieu bedug lain lalawara. Ingat keur jelema zaman hese baheula ka Mekah. Suami istri urang Surabaya ka Mekah naik kapal laut. Begitu geus asup ka kapal
cak pamajikanana Kak asana urang geuna amat mun ngadahar anggurnya. Oh, coba neangan Kak meuli heula salakina lantaran dititah ku pamajikanna kan turun ke handap, turun di handap kebenaran eueuh tangkal anggur nu jualan anggur. Terus dengan rada kabelah ditu rada kabelah itu aya manggih di pasar bungaheun jasa salakina lantaran pamajikanna hayang anggur ngan begitu dibeli kapal berangkat anggur dibawa datang kadinya buntut kapal kadeuleu waduh aing kamah katinggalan ieu anggur naon hartina cekna ieu pamajikan aing hayang anggur aing balanja demi pamajikan aduh ieu pamajikan kumaha engke di Mekah kapal eueuh bebeja nya ka pengurus kayak gede teu bisa tuh ai kapal geus waktu berangkat mah berangkat bae cerik nya dirinya ngadengu-dengu begitu cerik ngadengu langsung aya nu ngabejaan pagaweuna Pak kenapa nangis saya kan salah satu peserta haji terus saya disuruh oleh istri saya beli anggur, cari anggur nggak ada di bawah sampai pasar. Terus begitu saya dapat anggur sampai sini kapal udah berangkat. Ya, cuk pegawainya tuh bapak ini lagi. Kenapa? Artinya udah begini bagaimana? Udah sono aja ke rumah Ki Holil Bangkalan sono minta doanya. Emang dia pengurus haji? Bukan, dia mah kiai. Cuma minta doanya aja ke sono. Nyana baripu yang bisa naon atuh Ki Holil sih. Ceknya na urang kaditu ge paling ge cenah dijampean dibere cai abeh tarariis doang. Ieu mah pan maksudna lain supatis. Iya kaditu ka Mekah. Aduh. Sakali deui nya na dinasihat. Kaditu kaki Khalil. 3 kali kakak arek berangkat. Waalaikumsalam cek Khalil di Madura. Dari mana? Saya dari Surabaya ini. Terus ada apa? Saya kan peserta haji, ini pakaiannya juga pakaian setelan haji. Terus, ya saya udah masuk kapal. Terus istri saya pengen anggur, saya cari di bawah nggak ada sampai pasar baru ketemu. Begitu saya udah nemuin, saya ke Cirutaki kapal udah berangkat. Jadi saya ketinggalan kapal. Itu tuh mah harus pengurusnya, pengurus di sono, urusan perkapalan. Coba sono. Saya oleh seluruh pengurus suruh ke mama ke sini. Atau mama mah nggak bisa, bukan pengurus kapal, mama mah di sini ngajar amil, jurumiyah. Ya kalau mau mondok udah di sini. Saya bukan mondok, Pak. Saya mah pengen ketemu sama istri. Kalau berangkat, kalau enggak berdua. Ntar saya di rumah sendiri kan, tahu sendiri mah. Caki Holil siapa kadinya bae pikiran anak. Pelantaran ceri kaki Holil bebeneran berarti ya begini aja ya cek Holil yuk kita ke masjid yuk mas jadi ajaknya ke masjid tuh labun ku Haji Pendi bakal diajak ngagibri karung punyana tanaga beak duit dibere penblon eta tapi ku Ki Holil makan diajak ke masjid kita ke masjid sholat beres sholat sini Cek Holil teh nanti jangan kasih tahu siapa-siapa sebelum mama ini meninggal. Kalau mama sudah meninggal boleh kasih tahu siapa saja. Tapi sebelum mama meninggal jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Ya, sumpah saya mau. Sumpah. Demi Allah saya tidak akan beritahu siapa-siapa sebelum mama meninggal. Ya. Udah. Merem. Eremnya nak, udah melek, bentak, barang bentak ya di jero kapal. Nyana kikiran, we kakiran, iya aing di kapal tadi masjid sih, kieu deui nyana, aing di masjid apa di kapal sih, kikiran we nyana, kieu, jadi mah di kapal, gegeraan bae nyana neangan pamajikan, wow, wih ieu tah anggur tah. Kakak di mana bae? Oh dipeluk ya, kocek. Atuh bunga jasa, caknya nade atuh kula neangan kakak ge ulah loba omong, kakak ge puyeng ya sebenarnya. Teu garti kakak ge cek nade ieu. Ke bae lah ngomong nang ge bae ngobrol nang ge bae. Engke bae ngobrol iraha engke lamun mamang geus maot.
lamun mama holil geus maot kalau diobrolkeun atunya heulaan kakaknya heulaan itu ceknya henteu moal geus bokona mah hayu urang ka Mekah coba eta Masya Allah tah mantak lamun boga kasulitan tanya ke Haji Pendi Haji kula boga hutang ieu kumaha carana ayo ka dieu ayo ka masjid diajak ke masjidnya da boga masjid hasbunallah pan di ditu tinggal wani mal wakilan rencana ya datang enon mangja ke masjid sia boga hutang bongan sia situ di ka masjid keun pentolol sia mah lain dibere wiridan dicarekan asana nyana balik ngeluh ya Pendi ku inget teluh sia teu bisa tapi Mama Khalil masuk ke masjid salat dibere ilham ku Gusti Allah eta jelema pohara jasa sanggeusna wafat ke Khalil kakarak bebeja tuh ya Allah ieu masjid demantak urang boga kasulitan dunia kasulitan akhirat salat tempatna di masjid urang boga permasalahan politik asup ka masjid tadarruk ka Gusti Allah urang boga permasalahan perekonomian sup ka masjid tadarruk ka Gusti Allah urang boga permasalahan berbagai permasalahan sup ka masjid tadarruk ka Gusti Allah jadi masjid mah yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal bersihkeun sucikeun tasbihkeun Gusti Allah asal geus mantap ka Gusti Allah menta geura ka Gusti Allah moal teku moal datang ka teu dibere urang dia misalnya umurna geus 29 tahun can laku lalaki ya nu mantak can laku berarti kan nyana loba kakurangan pasti mun ngaca beda jeung batur kulit aing hideung amat ieu nu mantak rada angel kan aku geus ulah kos gitu diciptaan Allah kabeh ge lah cek ki uci ge ke masjid langsung tasbih puterkeun siapkeun ila hadratin nabi Fatihah Bismillahirrahmanirrahim cek nu di sisi gandeng amat sih ya mantap ka Kangjeng Nabi mah wow boga mukjizat emang sih hayang naon yang kawin ye hayu atuh ka imah tuh haju aya bae kan emang bapak boga anak aya di imah hayu ka imah bener ya hayu tuh encan ge diwirid geus aya datang ka imah anak abah mah nurut jasa jeung ka mamana kudu ditungtun belos jeung sia teh nurut los jangan dipendi teman nurut gitu mah los asup ka masjid baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim idz qala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aitum li sajidina lamun tadi gitukeun mal manjur sia kudu dikitukeun bacalah 75 kali puasa seminggu bukan nama cabai rawit 7 abe panas maksudnya atuh lamun teu kitu mal panas itu teu datang bibir-bibir atuh nu panas masjid ya Allah nek ngamimitian urang ibadah ka Gusti Allah jam hiji kletrek ka masjid kitu belajar ibadah komo nu deukeut maka di ieu masjid rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah masjid geus dijelaskeun ku Gusti Allah lain imah sasaha baitullah teu meunang digade teu meunang dibikeun teu meunang dijual milik Allah mulia jasa ketika orang ke masjid berarti orang dek ngazarahan Allah ketika orang ke masjid berarti orang dek nutup permaksiatan celi di imah mah pakai ngadeikeun musik mata pakai ngadeikeun TV dan lain sebagainya ketika ke masjid salamet mata jeung celi ketika orang ke masjid di musola di majlis di imah bisa diuk tapi teu bisa itikaf ketika asup ke masjid orang bisa itikaf ketika orang di imah di mana baik orang bisa ngalamun tapi di masjid mah orang tilok ngalamun zikir maca sholawat dan lain sebagainya nilainya masjid luar biasa iyalah bait Allah maka dina malam ieu di jero maulidan ngagungkeun ka Kangjeng Nabi sekaligus urang jawaringan kubungah boga bait Allah wakiroh walimah gunting pita malam ieu masjid diresmikeun selesai dibangun
tinggal sababara persen deui urang terus musabaqah berpacu untuk meraih ridho Allah di akhirat saeutik deui ala kadar pulas-poles saha anu siap kadeleuna ngaluarkeun duit tapi hakikatna meuli istana di surga Allah Subhanahu wa taala. Urang ziarah ka masjid berarti ngazarahan imah Allah, indah jasa. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hiji mudah-mudahan urang kabehan dicatat selaku murid Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kedua, mudah-mudahan urang jawaringan nu telah membangun ieu aya catetanana di malaikat di akhirat bareng kabeh diasupkeun ka surga Allah Subhanahu wa taala. Tak ngaji teh maksudna supaya nuturkeun kana aturan syariat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu can nyaho supaya nyaho nuges nyaho supaya leuwih bantet nu urang kaluartana syariat aya jalan tobat supaya lalempengkeur ditungtun ieu sapi kuru supaya lintuh di sisian cekolot baheula mah tatadina kempong takuari jadi bener lintuh teu karasa sebulan 2 bulan sapi jadi lintuh gitu kan ngaji saminggu teu karasa Masya Allah sieun ngaji geus sabaraha minggu asana ayat 7 mah aju kumaha karasana nu jelas mah aing mah wau jeung tukang uduk jeung kiai mah can wau aing mah eueuh masalah pokoknya jeung tukang uduk tukang sate bahasa teh ingal lempeng awak ih lantaran urang hirup teh aya nu nyieun aya khaliq anu ngatur ka urang ka kicep-kicep diatur ku Gusti Allah urang can boga rasa bahwa kicep teh ngatur Allah gurak-gerak urang teh diatur ku Allah digurak-digerakkeun ku Allah cicingna ngicingkeun Allah urang can boga rasa bahwa gerak urang cicing urang diatur ku Allah kitu keneh urusan politik urusan ekonomi budaya ieu diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala tah supaya sadar urang teh aya nu ngatur ieulah Al-Qur'anul Karim kitabna terjemahkeun ku Kangjeng Nabi diijma'keun ku para ulama urang kuari ngaji hasil ijma' ulama ulamana aya ulama tahapan internasional aya nasional aya ulama-ulama kitu lokal ulama anu internasional sepanjang masa mujtahid tuluy ka dieuna ashab-ashabna ka dieuna pentakil penukil cara Syekh Nawawi kabelah diana pengamalan-pengamalan anu konsisten cara guru-guru urang teu kaluar ti aturan-aturan syariat guru urang meunang ti kitab langsung qadituna mujtahid ti sahabat ti Kangjeng Nabi langsung ti Gusti Allah ulama-ulama nu kuari di dunia keur meujeunna dipotesan ku Yahudi ku Nasrani melalui berbagai cara sepuguh di perangan, sepuguh di loloh, didatangan deui ku ISIS. Terus lantaran dianggap ulama ieu ngahalangan kana
perjalanan Yahudi jeung Nasrani. Nuwentak urang mah kuari masih keneh luar biasa bersyukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala bisa ngadengekeun bahasa-bahasa ulama, bisa dieu kamari jeung ulama turunan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Urang dicatat ku malaikat belah dieuna, disaksian ku urang-urang belah dituna mana ngagerakeun Allah. Geus di Baghdad, di Yaman, kemudian atuh di Palestina geus datang, kemudian kemari di Turki, di India. Ya Allah, muji syukur urang haja-haja maka India mahal. Jeung deui deuk naon atuh urang ka India? Wow teh jeung si Damendra we hiji. Wow, udah daun urang ka India ka ditu. Ai kitu manyanana datang ka dieu, alhamdulillahirabbil alamin. Kitu keneh ka Turki urang mah jauh rarasan tapi nyanana datang dicatat ku malaikat. Lain jelema-jelema laleutik teh siga hade. Lantaran anu bisa ngabongkar kitab-kitab karangan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani anu disekap, dipatikan, disekap di Roma teu meunang kaluar dikaluar. Ternyata horenganan paus teh nu mentak kadeleuna rapih menang nyokot akhlakna tina tafsir Al-Jailani. Batur nariru urang mah wauh ge henteu ka kitab. Dina ayana hese macan. Mondok teu naon teh tuh. Deuk kumaha macana tapi barang aya disebar ka mana-mana bener. Luar biasa. Tah jelema nu manggihanana lain eta bae sababaraha kitab nu alhamdulillah ayeuna geus dicetak-cetak ku ari geus disebar ke berbagai negara anu tadina urang sakadar dina kitab bae kitab Syekh anu ku ari mah bisa dibuktikeun aya kitab. Jelemana langsung deui ka dieu istimewa pohara zohir nama kadeleuna biasa baik, padahal mah lain lalagaan, lain jelema sambarangan, boga sejarah masing-masing ti leuletikna keneh. Urang mun ngadenge sejarah leutikna bakal tercengang. Ulah-ulah eta deui kelas du pohara turunan pohara di urang bae Habib Lutfi umur 13 tahun yang nama santren di Benda Kerep batur mah sararieun lantaran leuweung keneh Kiai Kaukab aya keneh harita Ki Zaini aya keneh nyana ngaguru bareng jeung Bapak Kolot kula nu ti Doyong dan Bapak Kolot kula mah geus kawin nyana mah budak umur 13 tahun. Etanya terus sakitu leuweungna zarah ka makom kaluhur kaki muslim nu batur teu berani mun peuting tapi nya nama zarah sorangan diulah ku kabehan geus saha bae santri zarah ti peuting ulah lantaran osok aya maung di dinya mah kuari ge masih keneh mun urang sorangan di Benda Kerep kaambe ku maung kadang-kadang datang maung kadi. Tapi Habib Lutfi umur 12 tahun teu beurang dicara ziarah bae kadinya. Bener maung datang sasalaman. Tuh ente lamun ngadengi dongeng model kos kitu pan haram. Lain jelema biasa berarti. Kos kitulah Habib Lutfi umur 13 tahun bae geus kos kitu. Urang umur 13 tahun teh mulai ceri hayang HP nu rada bagus. Tadina jadul hayang nu rada beres. Belon urang mah. Ruzarahnya nama ka dieu ka Cirebon, umur 14 tahun ka Cirebon kadinya. Sorangan zaman harita
datang ke Cirebon muka sorangan lawangna blak 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 lempang nyana sorangan langsung ziarah sorangan begitu turun ti makam kahandap dicarayuban ku orang Cirebon ku dijab ku bangsa ahli-ahli makom di dinya termasuk kuncen-kuncen bahkan bajuna dipaksa dibuka maksudnya bil barokah disoek-soek dibabagi ku sebab aneh ieu budak keneh tapi geus bisa kaluhur sorangan haju eueuh kitu kasieun taetepan lain lala ganti leutik lah keneh jelema deuk diangkat ku Gusti Allah makos kitu karesepna berbeda jeung urang mulai kabelah dieuna cerdas da pohara jasa sampai sababaraha kiai ngaanehkeun kana kacerdasan Habib Lutfi urang can nyaho dongengna bae nu mantak urang asa biasa-biasa bae woh lamun urang nyaho dongeng mantak getaranana beda kajen kukumaha kabelah dieuna nyumputkeun pangkat anu aya di jero hatena nyana berlaga seperti artis main piano ngagitar padahal di hate ngan nyumputkeun hungkul embung di udag-udag jelema eta gaguar di mana bae di udag-udag lompat mentak kamari sabada orang India ka dieu malam rebona ka dieu kamari pas gitu Syekh Fadil ka dieu malam rebona jam 9:30 ka dieu ngobrol jeung kula sampai jam 1 balik benehanana jam 1 langsung ka Jakarta embungeun nyana di udag-udag jelema ngobrol kadang-kadang teu kaharti atuh urang ngadengikeun nyana bae pokona mah jan teh atuh boro-boro jeung Habib Lutfi jeung bandar ge teu kaharti kumaha jeung Habib Lutfi atuh ta eta ngobrol dalam geus caritakeun ayat pan pohara jasa cerita wali eueuh teh nyaho di Turki anu di India anu terus nu maot nu hirup keneh urang melinggak bulu mun ngadengikeun Habib Lutfi cerita turunan-turunan mun aya jelema nyaritakeun turunan ti anu teh nyana manyahoan bohong eta. Nah jelema nyaritakeun turunan ti anu bidadu bohong. Nyahoeun ka bohong turunan. Pan urang mah hese teh gitu pajar bener bae. Iyalah Habib Lutfi urang coba ge kadengekeun coba jana mun nyaritakeun silsilah wali-wali Allah. Sadunia nyaho kabeh. Sadunia lain lalagaannya ke persis Gus Dur gitu ta. Ieu nyanda jeung Gus Dur teh babaturan jasa. Ta eta kudu nyaritakeun boro-boro naon gitu ngaranna lain-lain heula di urang bae Habib Lutfi geus teu katotor. Geus teu katotor lalakonnya unggal poe leuleumpangan bae. Jakarta Pekalongan, Tegal, Semarang, Surabaya, kayak ke Banten. Kumaha hayangnya bae. Kumaha kahayangnya anak bae seperti aya nu nita-nita. Nyana mapad lamun deuk umroh ge bebeja heula ka Kangjeng Nabi. Maksudna ieu kula umroh taun ieu menang teu ulah cek Kangjeng Nabi. Lamun deuk umroh deui ulah. Lamun deuk ka mana tuh kira-kira zarah ke dituduhkeun ka anu. Coba eta deuk kumaha? Urang mah pan lamun deuk ka mamana teh bebeja katangkal beringin pan urang mah tuh. Haji nyuguh pan bolon eta kos kitu. Ya Allah ya Rabbi aya kene balah Syekh Rajab Surya. Syekh Rajab Surya istimewa jasa. Nyana ahli thariqah dunia nyana. Kapanggih di Madinah ngimpi jeung Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi di sisi aya kursi kosong jelema ribuan dina impianana Syekh Rajab langsung kadinya teu kebel celek aya nu diuk digigireun Kangjeng Nabi ditanya saha anjeun kaula Lutfi minen di mana Indonesia Masya Allah
Etalah Kangjeng Nabi ngarendeng jeung Habib Lutfi kaimpi ku Syekh Rajab Suriah. Langsung hudang sare meuli tiket Indonesia yang kapanggih jeung Habib Lutfi. Langsung meuli tiket berangkat ke Jakarta. Habib Lutfi geus nungguan saha nu ngabere nyaho nya nande ka Jakarta. Kos kitu coba emang ente. Ya, jelema gede luar biasa. Tapi ya Habib Lutfi rindueun bae ka dieu aneh. Ka dieu teh rindueun bae nyaho ka saha meureun nu dipake ka rindu. Asana Haji Pendi muasalah. Ieu muasalah ieu. Masyaallah. Ulah ka diaminan nyaho henteu. Ja unggal ka dieu tilok ngomong-ngomong nya. Suga nanyakeun gitu jan teu. Dina ayana atuh teu rindueun deui. Berarti lainnya nama meureun ulah Haji Pendi asana leuh kadal bae kitu. Ya Allah, ya Rabbi eta sabaragali kan ka dieu. Model ieu ge cek jana 2 minggu ka tukang mulai ti 2 minggu rindu hayang ka dieu. Padahal kula ge boga kajadian 2 minggu ka tukang ngan moal beja. Sepas kejadian kula 2 minggu ke tukang nyana gegeran nyana perasaan hayang ka dieu. Begitu kula diomongkeun seuri paingan tuh. Jadi nyambung. Kos gitulah jelema-jelema ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun eta turunan Tuan Abdul Qadir Syekh Jamil kitu ti India ka dieu dititah ku Kangjeng Nabi sarua Syekh Fadil gitu. Syekh Fadil teh boga impian dirahasiakeun kok kudu datang ke Indonesia. Saenggeus datang ke Indonesia kapanggih jeung ieu mantap urang alhamdulillahirabbil tinggal engke haul puasa ieu nu datang kumaha digerakkeun ku Allah bae. Apakah ti Yaman ke atawa ti Turki atawa ti Baghdad. Loba ieu nu hararayangeun ka dieu engke haul. Tapi kan kumaha Gusti Allah nu ngersakakeunana. Jam model kamari ngadadak 2 poe memeh minggu ngabejaan bahwa Syekh Fadil hayang hadir di pengajian ti urang. Ngadadak. Datang tanpa rencana-rencana. Masya Allah. Itulah gerak Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang dicatat ku malaikat raqib ke di akhirat. Begitu ayat bendera-bendera ahli Allah kan urang bisa ka dieu milu. Begitu milu cak anu penjaga ulah ya. Milu ikulah pernah hadir di mana? Di Cilongok, di Ukang harita di mana? Di Tangkal Ambon. Wah, teu kedeul cak garan. Aduh, riweuh di Tangkal Ambon. Aduh, Masya Allah. Kula tapi ngadenge cenah sorana mah. Sorana mah ngadenge milu teu maca shalawatna. Milu sarua. Mawali ya mawali ya mawali. Kula ge ngadengekeun milu mah henteu cak eta teh. Cukup atuh ngadengekeun milu di tukang bae tapi ulah dihareupan. Ya Allah. Emang kumaha gitu. Mujalasah jeung ahli Allah. Orang di ke akhirat ke dibarengkeun. Kebantak eta kaji syahada ta urang nu kungsi babarengan jeung bangsa pamabok. Urang kungsi babarengan jeung tukang ngaling. Urang mujalasa jeung bandor cimprong. Eta kudu ditobatan. Besi dicatat terus ke catatan aya di ditu. Ye di keuangan gitu. Bandar cimplong maju. Pernah diuk jeung saha? Ieu. Ya, Fendi pernah ieu cenah sakieu. Yeh, sembarangan bae. Tetep bae diilukeun bae pan ka ditu. Teu puguh teu karuh. Itu batur kula salah diuk si gade. Masyaallah ya urang mah alhamdulillahirabbil alamin. Kajin geus HS bae ge nu penting diuk bareng. Diuk bareng nu penting aya catetanna bae. Engke di akhirat teh ge begitu. Tak aya ahli Allah. Milu maneh ira cek kira kula teu pernah aya catatanana
catanana salah nyatet beureun malaikat. Ita tanggal sekian bulan sekian mana bareng. Kula sarita. Aja saya SG milu wae geus, kan nama aja catetanana di dieu. Kan ngeunaheun urang. Mantak aya ieu nu HSB gak masalah geus. Untung aya ya Allah ya Rabbi. Malaikat nyatet urang es. Gitulah orang menyeritakan ahli-ahli Allah. Kadang-kadang orang teh kaget kok bisa kos gitu. Abi belut tuh bangun zarah kumaha emang nyala datang kadang ngobrol. Oh iya betul sih ya udah makasih kali turutan ku sia jarah kos gitu. Aku lagi zarah kadinya ke abah 2 anjingnya nangis 2 kali zarah kos gitu. Pertama ditanyakan Bib itu begitu-begitu apa? Serinya nak. Ya kalau mau tahu begini katanya tadi saya ketemu enak bener ditanya sama saya enak di dalam kuburan cuman pengen dikurungin di kuburan jadi hayang di saungan. Jadi almarhum abah ka Habib Lutfi minta kuburan di saungan minta kupulang gak di saungan. Minta nyanata kamari gitu kene. Anu di luar naon cenah eta atuh bukan sia kan juga di luar teu nyawa jarak kos kitu sugan maca naon anu teu kos kitu bae geus jarahna cenah mah ka mana ge kitu bae kayak kadang-kadang diuk we zarah ngopi itu jarahna cenah mah orang sakaur can kapanggi atuh ditungguan kayak geus kapanggi ka harap hese da jarah kos kitu mah urang mah lain kelas saja diturutan pan kuno totorekatan urang balik bae lah emang ukur eueuh ka mana emang keur ondangan manya wali ondangan dagor ge abak tuh aduh budak Sohibul Makbar ondangan ka mana ka gubernur jarah rauh budak Masya Allah tanya deui ku kula Bib apa itu. Oh dulu kan udah kasih tahu disuruh disaungin kenapa belum ceknya kasih tahu itu kenapa belum tak eta kos gitu jada bazarah terus dongeng yang nyaritakeun ka panggih abah artina zarah teh kos itu jaritakeun di jero kubur teh gitu ya Allah ya Rabbi lamun ente bisa kapanggih jeung ahli kubur jeung wali ente mah moal ngobrol nanya ke nomor kumaha ge aduh geus acak-acakan ya urusan ya Allah ya Rabb kos kitulah ahli-ahli Allah urang lamun nyaritakeun Kangjeng Nabi Tuan Syekh Abdul Qadir ziarah ka Madinah katarak assalamualaikum dan assalamualaikum ya jadi assalamualaikum ya Rasulullah muka pan kuburan leungeunna ka luhur sasalaman deuk kumaha coba badan teman roh saja sapa ya Allah ya Rabbi sasalaman beres sasalaman amanat ka jero deui nutup beres urang ge teh hayang kitu zarah teh mentok sok ka juga dekem bae di kuburan mulai sahaya ieu mbah nu ti mana mbah nu ti Gunung Karang datang ka dieu mbah mah sadiakeun kopi pahit make gula bae tolol ieu si mbah aya kopi pahit make gula atuh teh mah amis bah teu tetep abah mah kopi pahit tapi make gula wah ieu mbah bloon ieu pasti kajen kuku bage Golkar ieu mbahna ieu hese urusan batin hese lantaran penemuan ahli Allah beda-beda jelema nu geus bantep ka Gusti Allah tanya ieu bakal manggihan kieu ka Allah tanya ieu kieu tanya ieu kieu kesejukanna akur perjalananna pedemuanna nu beda
kos kitu mantak ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum urang mah boro-borona naon kakarak aya pocong geus ye deuk ka masjid aya pocong kucuk wah nu tadi paeh ye kajian ku kumaha ge mulai lumpat pan urang eleh tarencana deuk ka Allah ku pocong tinggal pocong we sieun kai ditungguan deui sia ku aing dilalagas ya cak pocong teh berapa ka pocong we sieun atuh masyaallah Habib Lutfi tadi diceritakeun begitu ziarah langsung maung datang sugan sieun teh didelekeun ka Habib Lutfi didelekeun sanggeus didelekeun ngangsongkeun leungeun sasalam ceknya ge kenalan dong Bib urang mun nyarita kitu lain bae Syekh Mansur lain bae Buyut Mansur lamun dijelaskeun ngan nyana embu ngomong kecuali ka jelema tertentu Takula ngomong dah, kukula didongengin supaya nyaho bae sing hade ka Habib Lutfi teh sing hade loba jasa anu bendu kajana akhirna teu pararuguh. Nganyana mah telek bendu. Aya kiai ngomongkeun Habib Lutfi ngogorengkeun Habib Lutfi seuri bae cenah mah. Sababaraha Habib di Pekalongan nu datang ka imah kula ngegoreng-goreng Habib Lutfi. Bejakeun kukula ka seuri bae cenah. Siri mah biarin aja ngeunaheun jeung nyanam. Tapi nu ngagogorengna terus berbeda. Ujana tetep didoakeun bae. Sababaraha kiai anu ngagoreng-gorengnyana ngagogoreng akhirnya kujana mah terus didoakeun dah. Akhirnya makan jadi mahabbah. Tah kos kitu kuari diudag-udag jelema bae nyanana embung. Nyana nambung ngajauhan tapi aya nu saminggu hayang kapanggih jeung Habib Lutfi di Pekalongan teu kapanggih panggih padahal hese-hese amat di Pasir Gadung Lutfi eta ge jelema nu bebe jaka kula aduh cenah kitu kapanggih saminggu jeung Habib Lutfi bodoh siang ai jeung aing oh ka Pasir Gadung Lutfi aya di Lutfi mana? Lutfi eta aya tuh. Sarua ngaranna lah pokona mah geus. Lutfi bae. Tuh itu istimewa jasa masyaallah. Ngaji lantaran Habib Lutfi mah ngaji biasa ngaji amil, ngaji jurumiyah, sorof, alfiyah, juar makmun, manteknya mah rapi. Biasa cara urang ya, ulah coba-coba kajana mah ngaji biasa aja dah. Masyaallah. Ya lamun aya kiai anu rada pelentang-pelentung macana nyana nyaho ngaji nyana mah biasa kos urang bareng jeung bapak kolot kula waktu di Benda Kerep. Maka satu ketika nu teu dicaritakeun ka batur tapi ka kula mah dicaritakeun satu ketika nyana di kota Cirebon endeu ka Benda Kerep ka beneran poe kaju hujan nyana peureum munajat ka Gusti Allah nganggang kos anu mawa nyana sorangan set datang ke Benda. Padahal tak kosku wae eta wiridan naon coba penta. Set apa kos kitu munajat bae emang ti leuletik kaistimewaanna ti leuletik. Tuh kos kitu nyanyi jago cenah nyanyi. Pinter ente batu lah paling ge nyaho nyanyi-nyanyi Oma Irama doang. Nyanyi baratnya nama bisa nyanyi jagonya. Main piano bisa, main organ bisa, main gitar bisa. Ente mah paling ya atuh kendang bolong paling ya. Jadi mah Masya Allah eta keur nyumputkeun nu aya di jero hatena. Jadi kos kitu teu embung ka nyawan nya mampu. Ya Allah, aja nyawan bae. Mun urang ngobrol ge bangun nyahueun ka hate urang anu mantak ente si ade si deket ke Habib Lutfi nah pengen kawin ya sedikit tuh doang deres aduh pemuda mah pengen nyandung ya ya Bib cariin enak aja ya Allah ya Rabb loba
keistimewaan anungan sakadar bebejana ka jelema-jelema tertentu doang lagi diceritakan teh maksudnya supaya nyaho sing hade doang lain diceritakan sing hade nyana bener-bener ahli Allah tahap dunia lain Indonesia deh jauh tahap dunia dikenal di mana-mana kos gitulah jangan sulunan solonong bae buk dibereman untuk kadulu sholat kayak kiai nu babarengan jeung nyana we jadi teu sholat jangan di zuhur teu sholat asar teu sholat maghrib teu sholat isya teu sholat kiai bingung cenah wali teu sholat geus kagawan ku Habib Lutfi ya iya bener eta karena Ki Sarwani Semarang namu deui kadinya bareng deui zuhur teu salat asar teu salat maghrib teu salat kulantaran nyana haju di jero hatena suuzon eta ku Habib titah nyokot asbak Kiai tolong ambilin asbak saya tuh di sono tuh di kamar gigiran we Kiai ka jero Habib Lutfi keur salat Allah sakjana nu mana nu asli ya nu mana nu asli boleh tidinya kakarak jana bener-bener percaya penuh guys eta kos Gus Dur keur ka Australia teh kapan teh salat jana dijojore kapan ku wartawan udah terlalu gendut Gus Dur mulai sekarang tidak salat lagi keberatan perutnya dan lain-lain sebagainya sebab eta wartawana kan ti lain partai PKB aya unsur jore terus dijojore bae masalah Gus Dur seuri bae emang salat ka sia cak Gus Dur teh aing mah salat ka Allah aju aing geus wau jeung Allah je cak Gus Dur teh macem-macem bae sia geus kanyawan aku mah eta Ki Ali Masum maot di Krapyak sedangkan amanat yang diimaman ku Gus Dur di Australia bingung pada kabeh waduh dia telepon masih di Australia kayaknya geus jam geus menunjukkan kudu diberangkat ke di bait geus bae kabeh dararang tuh siap nu dia barekal jadi imamna geus disiapkeun pas geus darang tuh siap mulai Gus Dur datang Waalaikum Gus Dur datang kan tuh baris udah enak cek Gus Dur udah berdiri semua itu dia tinggal karep ya Allahu Akbar coba itu kumaha ayo Masya Allah eta kos kitu teh hararese urang jaritakeun Gus Dur teu kaharti bari Habib Lutfi loba teu kaharti Habib Lutfi teu salatna masalahna ieu urang bisa nurutan kana teu salatna watak dujeng nu bodoh mah berat atuh berapa ya Allah ya Rabb aja teh kanyahoan ku wartawan sampai wartawan teh wartawan menta hampura ka Gus Dur naon sababna lantaran kanyahoan ku wartawan Gus Dur di hotel aya ternyata dihandap di hotel lain nu loba naon ngaranna bangsa Indonesia ngimaman di dieu karak wartawan gideg bulaan ahli-ahli Allah mah tak besi kadeuleu ke haji pendeta salat talian talian bae eta mah geus lah Masya Allah arara ahli Allah kos gitulah tiba heula ahli-ahli Allah mah dideuleu ku lain makom nama aneh didele ku lain pangkat nama kos gitu tapi orang sieun jeung dukar itu teh sieun kajian kuku wage sieun bae nya nama sajajar bae jeung jelema leutik pertengahan jeung nuluhur akur bae sekat-sekat sebab zahirna doang jeung urang batin nama jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala daik di urusan melalui syariat hayu tidak sabodo kos gitulah para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala cintakeun urang ka Kangjeng cintakeun ka para sahabat cintakeun ka para
khulafaur rasyidin khususna cintakeun ka para aulia Allah subhanahu wa ta'ala, cintakeun urang ka para ulama-ulama salaf, ulama-ulama nu ngamalkeun ilmu abeh ke di akhirat urang disakompet daunkeun dihijikeun jeung ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Masih kene nyaritakeun tentang dakwah kamari disyaratkeun pikeun satu dakwaan genep perkara genep syarat. Nomor kahiji antakuna malumatan goliban kudu maklum nu didakwana terketahui sehingga bisa merinci bi ayu pasila maya da'ihi ngejelaskeun tentang nu didakwakeun ku manehanana, apakah ngahaja kasalahan atawa syibih amdin rinci. Nomor kedua takuna muzimatan kudu geus jelas tetep mun hibat jelas hibatna, lamun jual beli geus jelas jual belina, mengaku menang beli kudu geus jelas jual belina, mengaku kahibatan kudu geus jelas hibatna. Andai kata aya nu ngomplain urang geus boga data lengkap, urang boga sebidang tanah, kemudian aya nu ngaku tanah nu diaku ku batur nu urang persiapkeun data-datana, apakah memang ieu hasil jual beli AJB atau hibat ieu teh, berarti saha wahibna saha saksina mana mun aya suratna kan jelas bisa dipertanggungjawab. Nomor katiluna mudai kudu nganyatakeun mudaa alaihna perseteruan Ki Zaid tentang pembunuhan terhadap bapana, maka pelaku pembunuhna kudu dijelaskan saha. Lamun can jelas cari melalui polisi, data nak kudu lengkap dari polisi ge. Ulah sambarangan nuduh bahwa pelaku pembunuhan anak mudah aleh berarti ieu adalah Ki Umar. Tanda-tanda bahwa Ki Umar melakukan pembunuhan teh naon? Ialah kudu aya penjelasan integrasi lah ilu kecekul lagi mah lain pagawean urang ieu ngaji lain ieu mah sanajan teu pati diperhatikeun ge masalah ya aju mamang ngomong emang aing mah lain ieu ge tilok memperhatikeun ieu ceukana atuh kumaha siapa eta mah tuh. Nomor kaopat dakwaan bisa diterima bisa didengek timbul ti jelema mukalaf, yakni jelema anu geus diperdi ku Gusti Allah balik boga akal nu sampurna ketika ngadakwa teh bener-bener mukallafnya baru bisa didengar. Berarti jelema budak atau anu edan teu bisa ditanggapi dakwaanana kecuali dibarengan kualina jeung data-data anu lengkap. Nomor kalimana kaayaan dakwana terhadap mudaa aleh teh kudu sarua, yakni pada mukalaf. Zaid ngadakwa terhadap Ki Umarna jelema nu mukalaf ala mislihi, teu beunang ka budak, teu beunang ka nu edan, kecuali data lengkap turunlah engke walina. Nah iyalah syarat. Terakhir nomor kagenep
nomor kagenep ala tatana qada dakwal mudai ulah dibubarkeun dakwaan ki mudai. Zaid mendakwa dalam dakwaanana terhadap pembunuhan teh dilakukan kusorangan. Nyana setelah diintegrasi bener pelaku pembunuhan terhadap bapak kitu Ki Zaid. Berarti Ki Umar ya pembunuhna Ki Umar. Pembunuhna setelah diintegrasi, iya. Nyana ditanya ke polisi, iya ngabunuh teh aya rencana apa henteu? Hiji tah cek nyana memang aya rencana. Dilakukan kusorangan apa berbarengan jeung batur? Cek nyana kusorangan. Pengakuan awal bahwa nyana merencanakan pembunuhan, nomor kedua dibunuhna kusorangan, terimalah ku hariku hakim. Nah, setelah dek diponis nyana ngabubarkeun pengakuan tersebut. Iya kan pingplan jelema kos kitu teh. Lamun kamari pengakuannya na bahwa ceknya na kula ieu ngarencanakeun pembunuhan, kemudian dibunuhna ku kaula kusorangan, kuari dibubarkeun walau widda'in firadahu bil qatli. Lamun manehna ngaku sorangan ngabunuhna ai prak Ki Umar sumada'a ala qarakanu sejen mah nyana ngaku sabener nama kaula ieu ngabunuh lain sorangan duaan tiluan aya hiji Ki Bakar dua Ki Khalid malah nu ngabunuh nama lain kula Ki Bakar. Nah ieu lamun aya seseorang setelah mengaku bahwa nyana merencanakan pembunuhan terus dibunuh ku nyana ku sorangan ai prak di lain waktu nyana mengakui bahwa nyana mah teu ngabunuh, nu ngabunuh mah Ki Bakar, lam tusma'il tsaniyah teu meunang didenge pengakuan nu kadua. Tuh kos kitu nya. Ngaji hese mah cek ulah jeung ieu ngaji hese mah hese emang nu babari jeung ngaji mah hese kabeh hese teu komo ieu mah datang di dieu mah tak aya nu ngomong ka kula kiai mah ngajina haju di dinya bae teh cenah bab cai heula bab wudu heula atuh datang-datang di dinya ai sia ngajina ti iraha di minggu kamari buadot atuh ngaji geus tere tamat sia karak datang teu dengekeun wae lah man kege balik deui ke bab cai ke wae bab cai sia mah teu ngaji deui ke ya Allah ya Rabbi tuh kan gos kitu. Ieu keur carita soal jinayat, soal pembunuhan. Kadituna ge sarua bae. Soal aku mengaku, engke panjang kadituna. Zaid pesertu jeung Ki Umar tentang sendal keluar ti majelis aya sendal sapasang. Ciki Zaid ieu mah sendal kula. Ih ke ieu pan eueuh sendal sada jauh deui mah sendal kula nya asana aja itu mah nu kula nu kula ieu mah geus atuh ikos kitu mah tah geus mengakui nyana bahwa eta teh lain nu nyana kudaon isuk menyirinting eta sendal nu kula sebenarnya tah eta kamari mah geus seueuh lain nu kula kuari nyana ngaku ieu perlu diperhatikeun pengakuanan. Etalah bermasalah kayak bawa ke meja hijau kumaha cara menyelesaikan atau apa dagang-dagang cek Zaid ieu mah sendal kula kajen ku ieu cukup marwaing ieu tah deuleu tah dihareutna tah disonghekan ka eta ku kula tah ieu teh ciri ieu teh nang nyonghekan kula heuh cek jana teh ieu mah kula nu kula ieu mah lantaran tah di tukangna dicirian ieu kula meuli nage di warung anu yuk urang ka warung anu nyahoun nya anak kula meuli di dinya. Zaid ngaku ka eta sendal capit Umar ngaku ribut geus pokona urang datang ka kiai bae ayo datang ka kiai naon cek kiai teh datang ka deui ieu masalahna kula turun di masjid aya sendal sapasang cek Zaid ieu cenah nu kieu cek kula ieu nu kula kajen kumaha gimana nu kula mana sendalna
iya coba majenan tadi kiai majenan ieu mah jang kiai belah rapi tak kiai kos gitu tah mun teu majenan mah moal cek kiai mah majenan geus lah baralik we ka ditu kiai Golkar blon eta kos gitu lain diputus dipenta tinggalnya we baralik urang kos begonya cek datang ke kiai aja urang teu baraka sendal cek kiai kos gitu blon ya atuh emang kiai urang mah blon cek lagi ngarobrol bae ngeblon-blon kiai lain diputus pada eta kos gitu nah kuduna mah diputuskan ku kiai saya tanya data na ieu lengkap ye lengkap tanya deui kelengkapan kedua kayak kalau kayak aju pan teu naon gara-garana al yamin lil mudda'i sumpah wal bainah lil mudda'a alaih geus komplit kabeh ge ieu ya lantaran ieu kuat ampurannya ieu mah sering sabeula ngomong ieu geus ieu kula make sabeula cenah hese amat iki kula cenah make sabeula pada dagang haji menang sabeula kitu kaayana dibikeun bae geus ka kiai deui pada menang ya Allah ya Rabbi. Sendal baderes mun samping hiji ieu teh di aku kuduaan ya siap gunting ka dieu mah eta ieulah coba kumaha tentang dakwah mendakwa rame ialah lamun di negara urang negarana bentuk khalifah atau bentuk negara Islam urang ngeunaheun make aturan Al-Qur'anul Karim kajeun geus di negara demokrasi ge asal demokrasina bener-bener murni harapan bangsa Indonesia dipimpin ku Jokowi boh bakal ngeunaheun kabeh berharap kakarak dek mulai doang harapanana bensin naik mulai cemas masyarakat terus presiden orang kos kiamatnya bawakeun golok bae gitu ku urang itu jeung pacul masula naon titah belusukannya tuh gonggorong tuh ditereup di jalan Caina cenanya sok bisa ngabenerkeun gonggorong taliannya bawa ka dieu kita ngabenerkeun gonggorong-gorong tapi nu jelas emang dibalik belusukan aya muatan anu memang geus direncanakeun di jero hatena sebab naon sebab rincian pakar ekonomi tentang bensin walaupun tidak naik pun masih ada kelebihan sekian persen mun gugula dicaritakeun bakal kaget tanpa naik pun masih lebih sekian jadi ku ditaekeunana ieu boga rencana naon tah eta mantap kajukulah hayang jadi presiden ieu masalahna eta dek 2 kali lipat ku aing ditaekeunana Lalu ngomong ka dia kan panjang dongeng. Nah rencana naon atuh jana wallahu a'lam. Dan lain-lain sebagainya engke bakal kajahoan ku. Sebab nyana lain nyana. Ku masih eta ngomong. Nyana lain nyana. Heran aku masih teh. Nyana tapi lain nyana. Sosok Jokowi tapi nu ngendalikeunana ada 5 bule di belakang. 5 bule Amerika nu nyana selalu ngaler ngidul ngetan ngolon nyana seuseurean urang lamun kos kitu pan kumaha mantak rencanakeun ka hareup 5 tahun ka hareup siapkeun presiden nu bakal mimpin bangsa Indonesia negara Indonesia geus kajeun nu kuari mah geus terlanjur tinggal ka hareup 5 tahun saha kudu dijadikan mantak dicoba di Cikupa saha neangan di Bojong saha neangan Terep sugan aya Pasirawi sugan aya hayuh coba neangan pi presidenin jang mimpin Indonesia nu mana Masya Allah boro-boro jang presiden jang lurah ge hese di negara urang nu bakal mimpin rakyat
sakadar juta-juta diri 1000 doang seki hese amdan atawa ngakunya nak bahwa pembunuhan motifna ngahaja Umar di meja hakim tea ngaku dalam pengakuanana bahwa pembunuhan dilakukan terhadap Bapak Zaid yang bernama Bakar itu ialah amdan sengaja. Setelah beres ternyata nyana nyaritakan sejen bahwa sebetulnya pembunuhan saya yang saya lakukan terhadap Ki Bakar sebetulnya tidak sengaja, itu kesalahan. Nah eta ngaku nu pertama mah motif pembunuhan ngahaja, ngaku nu kadua mah kesalahan. Kumaha eta lalakon kos kitu lam yabtul aslu da'wa fil azhar, teu batal asal dakwah anu pertama nurutkeun cekaul azhar. Tetap walaupun ada pertimbangan-pertimbangan untuk diklarifikasi, diluruskan, tapi tetap pengakuan awal anu perlu dipertanggungjawab. Kos gitulah dalam dakwah-dakwah awalan seperti itu. Tinggal ke urang selanjutnya watas betul qasamah wallahu a'lam.